Malah ngawe akieu ya badenge ku sia. Cek mana-mana. Goblok teh jeung kanu susu sagala lari sia. Mahanya cara nama aing teu kanyawan salingkuh ku pamajikan aing. Aing boga ide, we aku aing pura-pura itu milu balik terus aing dicolok diculik dicolok. Caina ge beak tapi beak untung geus bareres, nyeuseung geus beres. Lumahan piring geus beres teu nanaon lah cai beak ge. Ayeuna mah tinggal loncing nungguan si AA balik terus nonggeng di nu ieu di nu kasur. Nikmati teh. Telepon lah ku aing karunya bunda bising khawatir. Kira. Telepon isi. Si ayana di dia santai. Halo bunda. Halo Yana. Yana we saya teh kesalah kita. Yana jangan marah-marah, nanti Yana cepat tua. Iya, beres salat. Aing nebeng ka aing sarua tapi dah salemur. Atuh kadenya bisi eta jelema jahat ke sia dibegal. Leuh nu munciana nu dibegal, aing mah teu naon bisa neangan deui. Ieu motorna makaning setoran keneh sia sok motorna mah 5 bulanan lebar. Goblok sama ka salah kita. Yang geus engko we. Kieu ye keur baheula bobogohan jeung ABG Gawal teh. Kumaha we? Ripuh yana lah. Ibu rumah tangga meniloba. Aya WA di ayana. Undangkeunnya. Sayang, geuning tadi dibawa ku aing teh jelema jahat. Tolongan aing sieun. Nya sia teh cek aing ge kade-kade pan jelema jahat terus eta motor teu kuna naon. Aing mah sieun teh motorna we setoran keneh eta teh. Mun sia nama teu nanaon lah aing diculik oge bisa kawin deui aing mah. Siapa goblok? Di waktu kamu motor aing. Waduh, baru saja lewatan ieu mah ya. Jadi balah motor malah. Naik angkot ieu malah. Iya ai boga salikuan putar. Malah gitu ya. Duh, kumahanya ieu? Yang sia tangan lah kitu kurang. Si ana naon deui sia? Dari uang anger deui pamajikan mah. Kieu ge yang geus atuh tangan sia. Alah, tor saya di leuweung. Bobok ke Cina gerak. Aduh, ieu motor setoran aing alhamdulillah teu kuna naon aduh. Kela Arsiana ka mana? Woi, bah, ieu goblok motorna ka mana? Pasukan teuing bisi ke Cina dari kebon. Terkejurik dari mental jatah di kamar. Mending lama ini saya nanti kemana? Aku tuh udah lama nungguin, udah kangen banget. Ayang baby. Ini udah stay. Aku tuh nih lama-lama tuh yang dari mana? Aku udah nungguin dari tadi, udah kangen. Aduh. Sama akang ge kangen kan Neng. Hari kamu sini apa? Jalan kaki atuh biar sehat. Ih, boro aku hayang shopping, antar atuh. Hai ka Jerman nepi kan jadi yang shopping we geus tuh ya. Coba fotonya. Coba tuh, masalah kafe atuh. Yuk.
Nah, benar. Ih, ini mau baca. Let's go. Bah, ieu teh motor salaki aing, bah. Aing teh hariwang mata ka dieu bisa enak naon soalnya ngawe akieu ya, bah denge ku sia. Cek mana-mana. Goblok teh jeung kanu susu sagala ari sia. Atuh udah bohongan nih, yang budak badug jeung gede sabelah di situ teh. Heeh, ieu teh kutangna talian sabelah, bah. Jadi keluar sabelah. Yang geus. Ku aing orang tangan orang Terawang di dieu. Cing Terawang. Soal motorna aya di dieu, si Coba. dibawa ku dedemit di dieu. Coba. Komong, siapa jika nyusuk ke aing, abang nyusuk aing gede. Tuh hidang siapa? Kela-kela. Iya saya. Bisa. Aki sia, Naon aki aing meda aya can paes ya teh. atuh nenek sia. Ini aing keur nyangoy si aing pas mangkat ka dieu ge. Nah, sabar nanya. Pan sih dek aing benengo di dieu. Aya teh salaki aing di mana tuh? Duh, lagi siapa disebutkeun kudu dedemit di dieu. Oh, bah berarti kerucing sumputnya bah mun kitu bah. Ah, teuing aing ngalieur. Init eng. Aduh, ternyata sia teh salingkuh ha, ngomong ke aing sia di non diculik, ternyata sia nyulik awewe ha. Enggak bunda. Duh, aing mah era salila-lila jadi kuncen di dieu. Di prank si anak. Aduh, geus coba geus ngomong ku jurig dibawa di ka ditu ka sumur. Ah, lila-lila ke maing pensiun euy ku jadi kuncen di dieu. Ada kan kunci motor aing sia mah, motor setoran aing sia dipake teh bener ah. Mantap aing. Bos, tong balik aing mas ya. Di rumah teh. Udah. Ya ya nak, nyelingkuhan aing. Enggak yang baby. Tulus dah aku mah. Enggak seputus aing mah ini. Baby. Aduh, yang baby. Huh? Oh, my God,